Dupi waktu kamari ka Bandung teh. Daya perkawis nahon kang di jalan. Alhamdulillah eueuhna naon nyi. Tapi akang ngerasa katipu ku si Emen. Nah, katipu naon deui wae atuh kang ku si Emen teh. Di heula basa akang rek indit si Emen talatah ka akang. Kang leuwih ngeunah ket turun tina bus di Cicaheum, akang naik bus kota. Salian hargana murah oge nyaman cek manehna teh. Kulantaran akang can hafal nya akhirna akang nuturkeun naon anu diinformasikeun ku si Emen. Sanggeusna akang nepi ka terminal Cicaheum, akang turun neangan bus kota. Nya akhirna kapanggih aya beh katuhu. Ku akang disampeurkeun eta bus kota. Tapi barang akang ek naik, ku akang kabaca tulisan dina jandela, "Kami ada untuk Anda." Akang jadi leuwas. Kapan ngaran akang melain Anda? Jadi akang tuh bisa naik nih. Dedeh teuing teh ka si Emen. Teuing si Emen teu ngabejaan ka akang. Ngabohong manehna ka akang. Cek manehna menang naik bus kota. Nyatana teu bisa dengaran akang lain Anda. Teras kumaha atuh kang? Tuluy lantaran penasaran akang nanyakeun kan aya di dinya. Ari mayarna sabaraha jeung kumaha kasaha mayarna. Cek nu aya di dinya mayarna teh make kris cenah Kang. Akang leuwas deui wae nya. Akang teu mawa kris. Akang ngan mau berdog harita. Si Emen teu ngabija. Apa kitu mah? Akang mau keris berhenti kasih. Teuing ngan si Emen tega ngebohongan ka akang.